Gitu kieu mah orang tadi ngopi ke tadi sebanyak 2 gelas. Maksud tujuan mama ka dieu teh naon sebenarnya atuh? Ya hayang apal ceritanya naon sebenarnya atuh? Bingung itu deh. Orang udah teh bola teh. Najung dirinya sama Nusrilanya. Oh, sudah orang tahun-tahun nanti orang 2017-nya. Oh, 2017 mulai jeung urang teh. Terus maksudnya naon? Orang teh kieu ben ada cerita teh bikin kuletah teh. Aduh. Sok we kaos jeung saha wae ka urang teh da wow geus lila jeung urang teh. Naon make keurin letah sagala biasa ge sok bedag-beledug ka urang nih. Sok sebenarnya cerita ka urang naon kumaha sok didengekeun ku urang ayeuna. Urang teh dicarikan ka majikan gitu. Cek batur mah urang teh artis, cek batur mah tapi kan jadi artos. Oh, eta masalah mah. ya. Urang teh minta kebijakan jadi dimasukannya. Ada meureun video mama teh nyoba dinya teh. Loba pisan. Kan urang teh boga akun. Boga akun kan teh diparaban ku video orang gini dinya lian. Pasaran Make akun urang kan? Terus jadi urang teh kieu ben. Minta bagian urang. bagian naon? Bagian hasil meureun teh kan aya bagian harus dimonet. Teh heula. Maksudna mantah hasil naon ka urang? Apa dia sebuah gaji? Buka gaji terus Aya hak urang mana so? hak naon? Hak naon dia mah? Hak naon? Sugan ke lah. Ya dengekeun heula. Maneh kamari aya bejana gaji geus puluhan juta. Akun naon gitu mana yang jadi tiba-tiba mentah hak. Urang mana bagian urang? Kuluna ge ye mama nu mayar ka urang teh. Bayar Ya heuh atuh. cerita kumaha sok? Sok dangukeun. Dagepkeun ku didinya mama report ku urang meuli nepi ka ngiridit aing 1000 sapoe. Encan HP. Encan meureun nanaon nu sagala nu aya harita geuningan. Kan di urang kabeh. Akun nu urang. Berarti ka penghasilan urang. Naon didinya? Apa video urang saya teh? Tidak ada urang. Kan bebarengan jeung urang jeung video ge kan. Mari cicik teh rumah teh. Teu bisa kitu mah. Mama hayang minta naon ngaranna teh? Bagian hasil ka urang teh bisa. Da eta mah hak nu urang. Mama mah teu boga hak. Video urang. Video nu urang. Ingat tuh balas ya orang. Waktu setiap konten saya mana kurang suka beri kopi di beri rokok nasya. Kurang kudu merek ke mana nah? Kudu bayar nasya. Ya heuh kan segala gitu urang maneh teh teh. Hari kopi mati urang, kopi mah urang nyu ka warung. Kopi mah ku aing pangmayarkeun sok sabaraha. Iraha mana mayar ka warung? Itu sabaraha ku aing dibayar. Nah itu dibayar. Ya aing teh nepi ka warung teh. Mah yang kudu disediakan ti urang teh kopi nah. Nah wajar kan segala gitu urang atuh ayeuna akun nu urang. Terus Indonesia alat-alat nu urang, HP tripod naon nu urang, dekor ku urang, ayeuna minta-minta bagian naon. Aing mah kajian gelut mah jeung didinya aing mah lain ku masalah licik gitu. Naon maksudna sia teh? Naon jebleh kolot-kolot sia teh ka dieu teh, nu minta bagian jebleh. lu udah kebijakan tuh biar orang kata kebijakan orang teh pemajikan orang carek aku aing kemudak. Aing mah kajian ribut, da aing geus sarua boga anak pamajikan. Lain didinya hunggul, kang gede kedon jebleh kolot-kolot, terus tunjung. Moal aing mah libere, moal. Jadi gelut aing mah jeung maneh sok. Dibejakeun ku aing mah. Bejakeun ka saha ku aing. Sidang ya aing anjing sok. Siap nah, sok. Nah, bener aing mah. Aing tah, baheula jawara di mana eta kieu. Aing teh sieun terus ya. Sieun kusaha? Aing masih ku alon, sieun ku sia. Syukur aku alon sieun, tapi aing mah moal kudu mere. Kadidinya komon di kadieu. Jauh-jauh aing. Aing bejakeun ka anak aing sia. Ye bejakeun masih ngareka. Saha pengacarana maneh? Siapa tega hirup. Aduh, aing sebut tega ge. Ih, balik aing mah. Si Aji gini tadi tuh, blog. Nih ngopi aing mah naon nguruskeun aki-aki kublog gitu. Ngeunah ngopi. Kunaon berat didinya? Jangan kareuheul kitu, rupa meni hasil. Bubuhan kos. Aing kesel ka pamajikan anjir. Emang kunaon sih? Heueuh jiga anu karek rumah tangga sapoe 2 poe geura.
balik gadag orang teh lapar hayang dahar. Heueuh masakan mah aya. Tapi anjir rasa eta teu ngaler teu ngidul anjir. Parah anjir. Kudu ngamaklum Brad didinya. Kudu bijaksana sebagai lalaki mah tarungga poe Lin. Gitu teh mah. Yo, Brad bari nage pan meureun didinya jeung pamajikan teh niat nage ngabangun rumah tangga. Lain ngabangun rumah makan. Lin. Tapi dah euy kos. Heeh. Tah kieu guys nya aing ngobrol jeung si Kosim teh. Sok rada aya cerdasan anjir Kosim mah. Nya. Kosim gitu loh. Anger anjir. Anger. Tapi Brad pamajikan didinya pan sok gawe jeung ibu-ibu PKK meureun bisa ngin kue bolu mah nya. Nya bisaeun anu kitu mah. Kabeneran. Urang keur hayang kue saroja. Atuh aya kue saroja mah aya lagi aya di imah tuh. Tapi urang mah hayang nu atah. Aya teu. Ya cek aing ge Kosim mah. Karek dipuji ku aing bieu. Hayang saroja atahnya. Boa bah. Please kos. Ya saroja atah nyawa teu konsep saroja. Saroja mah adonan cair. Tarigu eta teh cair. Nya tah dipanaskeun citakana engke diasupkeun tah kana adonan kececes cenah abuskeun deui weh kana minyak nu panas kitu konsepna terus didinya hayang saroja atah rek dikanyot make sedotan kumaha eta anjir adonan parah anjing si Kosim ieu hese cek aing ge anjir aing ngobrol jeung Tulub Orson mah rempag anjir. Brad, ini hujan king nana ada armi ramennya. Komo atunya guys ya. Komo lah nyah nyoh tiris-tiris kieu mah anjir. Tapi cenah Brad, amun murah mie ramen, lajeng tempe cenah. Nah, Kayak jadi nate tempe ramen. nih anggar saremong dicelak deui wae anjir. Aing nu temperamen mah anjing ku sia tah. Su teh jadi ngalewas kainya anjir. Hah bisa wae ya anjir ya. Naon anjir poho deui aing rek ngomong naon anjir. Hah cika-cika ya. Brad, hari didinya meli susu jang budak sok di mana, Brad? Biasa di supermarket orang mah. Di warung mah marahan. Didinya beli susu budak sok di mana? Pugu aceng mah kapok, Brad. Nggak usah di supermarket gitu mah. Nya, Brad. Garilis. Ngan teu ramah. Pelayana. Teu ramah kumaha ieu teh? Di supermarket mana-mana ge anjir ramah, pelayan mah. Da atoh dibelian ku urang. Jeung prosedur teh dituna ti dununganna anjir kudu ramah di belah mana di dinya supermarketna. Anu biasa, Brad. Kan kapok embung deui. Kamari ge pas meuli susu. Eta cenah, Pak. Tunggu setruknya dulu. Pan ngadungakeun teu bener eta teh, Brad. Nying saroceng dia geus ngacaprak deui wae ieu ampun teh. Lain setruk ya, lain teh saroceng. Lain setruk anjir setruk bukti pembayaran maksudna. Parah anjir saroceng ieu. Nah, ai si lain anjir. Ampun teuing. Keterempag ieu sirah saroceng. Pi, isuk ngilu ya? Mana? Ngadu bagong. Oh batur lah. Ah mau bisa isuk mah sibuk di imah mau bisa keluar imah pokoknya mah. Wah deh. Dibere roti kula tetangga meni loba pisan. Emang tetangga bibi gawe naon ini mere roti loba teuing? Gawe di pabrik roti. Oh. Bisa minta tuh orangnya. Ya bisa tuh. Si. Ya, reta roti euy. Oh, tapi ku dijahitan heula roti na di kaputan geuning. Nah, Ih, kapan roti sobek? nye anggar lebih aing ya. Boe bah. Heeh, boga tetangga bawa ebah rajin barang bere. Jadi pagawean ku di kaputan heula geura. Tidak kudu di kaput bi. Tidak kudu di kaput. Eta roti sobek ngaranna hungkul.
Ya, lain kudu dijahitan lain. Langsung ditegek we bisa bi. Ripuh anjing we aing ya. Ampun teuing. Rempak-repak teuing we bibit teh. Ya, ngajakin gitar dah. Ngajar kan? Mana tuh? Benarnya? Aduh. Ini.